lain aja dia deh nyium kelek pamajikan pangkat budari pindah buluna kan kumis beki juga burit ya jadi dia kira nawanan pamajikan mah muni nyium bulu mumian ilumulan ada yang ini bisa aja muni kenyot lilih jinawi siapa kali jinawi wae atuh goblok dan ning puja mah ada ekeun anjing gitu ada teh lilis ke cantang kudaekeun ini mah udah tahu buah-buah siapa bobohnyan mana jauh lo jauh film rahasia ilahi masuk rahasia ilahi jadi pembelaan naon gitu digolok pembelaan digolok aing mah anu sok dibeli ku awewe uyaha mah naon nih lo penting pamajikan gejo dengekeun aing nyaho usaha mah naon wae ngan meureunan di dieu teh aya aturan dahsyat teh hirup teh euneu teh hirup jeung batur teh kudu sauyunan kudu bener hirup teh lamun sayang usaha nu bener ya urang geus urang kumaha dengan usaha mah muliling kan hidung muliling kan dia eueuh pagawean anu lowong terus ayeuna dia ngalamar PNS kan urang mah yang ngolah ge kan nama nya ge henteu anu Ruy da teu boga jenazah urang mah ijazah jenazah sok bayangeun ijazah lain jenazah beurit ngalamar kan dia aing mah boga indeu gawe nu paling endeng jadi gigolok teu meunang nu halal ari usaha teh dina agama nerangkeun inna amal biniat niat malaban anak pamajikan tadi sakapir dengekeun ku sia ya bener niat nama dengekeun ku sia maraban anak pamajikan ngan eta teh sacara teu langsung ngaracun ka anak jeung pamajikan dengekeun ku maneh sok jeung aing coba usaha paling endeng jadi gigolok jeung ngageremok dengeng ku maneh entengna palabah mana modalna nya eutik untungna gede sok maneh lamun boga imah boga gede loteng boga kamar 3 nguput awewe 3 dengekeun heula nya sia we goblok ya malila ya bahan gelut di dalam dengekeun heula kumaha eta 3 awewe bayangeun ku di dieu tuluy leutikna sepina sapoe 3 huluk 3 sapuluh 300 5 1,5 juta kali 3 4,5 juta dipotong ku biayaan nyaeta biaya nu enteng naon emer leutik jeung anu leutik suntik kabeh untung keneh 3 juta mah belum heeh cek aing oge teu naon ieu mah ngan kade lamun bener-bener si lainnya ka anak pamajikan dengekeun eta teh hasil tina basilan karunya anak maneh tuh dengekeun naon ai basilan teh naon eta teh apan dilarang ku agama jeung dari agama ku hukum negara teh meunang ku hukum agama puhuning basilan nih bukan aing basilan teh nu bikin dina bujur konde busiat eta mah busiat busiat bae anu bau dai tah dengekeun sangaran maneh teh ngaran maneh nu ponok nu banyak nu ponok ngagok ngomong geunana jadi nu ponok mah kagok nu panjang atuh deui mamatok sia jadi lamun ngagoroan maneh kudu kunaon atuh ngaranti bapa tinung inung na ge hinung tere inung tere na nu di Bandung nu di Human
Mau di Bandung. Di Bandung dan di daerah kalau di Baranganyan. Bapaknya tukang kawin nih. Lain tukang kawin, lebih anjing. Tukang kawin kan, bapak aing deh. Mun eueuh pangan dan lalangina hulunan, jeung bapak aing. Dan mama Jaipongan bro. Lain jaipongan ke urusan jaipongan mah. Oh enggak itu. Ya waktu na pancengnya lele. Heeh matak dibijikin sia teh meh eureun nih lagu. Mana mang idoan. Lain kieu ya bro. Apaan urang teh keur ngajaga leuweung. Ya, balikan di kanu tadi yo, bisi jadi pamadegan ya bisi Pembenaran. bisi jadi ya, urang benerkeun ku dewek teh naon tadi ge aya urusan beda paham mangan kade. Lamun sagala rupa oge urang teh kudu iluyu jeung aturan. Heeh. Naon cingingan? Aturan tadi agama jeung dari agama apa eta teh dilarang ku agama, dilarang ku negara. Ye, lamun si lain hasil tina kitu dibikeun ka anak jeung pamajikan eta teh sarua jeung ngaracun. Bakal jadi sumsum, jadi balung, jadi bagal pangawasa keur budakna bakal ngalir eta geutik anu teu bener nah harido kitu mah. Amin. Ya. Mata keureunnan. Montong siapkeun aing. Dek eureun. Eureun jadi gigolo. Eureun kami mendawat yang 10 tahun deui. Panjang teuing atuh waktuna sia teh. Cing uing nanya lamun eureun jadi gigolo kira-kira nu pantes gawe keur maneh jadi naon tah kira-kira? Hayang nyanyi dalang aing. Tah mending kitu. Jadi dalang. Gusti inu kahiji Gusti ieu paling jadi dalang dina kumaha cocok teu? Sok urang tes kakawin heula. Kakawin ai dalang mah sok aya kakawin, Pak. Kakawin ngahaluan. Naon kakawin nih? Kakawin teh ngahaluan. Naon bedana? Jangan lagu. Ai kakawin mah biasana teh sok make bahasa kawi gini. Kawin. Oh. Naon kawin nih? Kawin lamun urang lalaki jeung pamajikan sok dikawikeun. Kawin belum udah main. Naon kawin teh? Ai kawin teh Jawa kuno. Jawa kuno. Naon kuno deh? Kamu udah banget siapa kieu? Cobaan kakawin hayang ngadenge aing. Kakawin naon? Sama teu cocok jadi dalang mah. Jadi naon aduh? Jadi bangsat kira Pak. Menghina bro. Menghina ani sama damri dia menang mendahului. Ini mah lain damri atuh. Naon anjing? Mobil 3. Eta teh dudungan saujang anjing. Teu sopan maneh. Dudungan. Itu Dudungan aing mah Mama Dedi. Aja urang jadi dia nyoman nama li gaji munya bapak. Akhirnya juga gaji mak mangasana Mama Dedi. tapi apa nih mah caritana. Oh lalakon. Lalakonna tah si lain teh di jadi anak buah. Si lain dewek teh anak buah. Wah, Tah eta nu duaan teh dudungan. dudungan urang dudungan. Kunden boy. Itu sopan. Kunden boy. Itu kudu sopan. Aya naon itu bos? Oke. Oh mohon. Ajan. Dangukeun heula budal. Ngemong bener. Dudungan aku. Nah dudungan siang Mekah. Sing di barek duit nih. Jam tangan. Urusan jam tangan teh tulus ieu. Dengan yang itu boy. Cuma urusan jantangan lemah. Ini gak jadi deh. Ayeuna mah urang matroli kayaan leuweung euy. Naon? Patroli kayaan leuweung supaya ieu leuweung aman tentrem. Patroli? Heeh. Naon patroli deh? Patroli teh kukurilingan. Mariksa. Emang? Naon? Patroli teh kukurilingan meriksa. Marinya. Ke dokter. Jangan beda lagi patromak. Aduh. Ari patromak mah hurung. Ai patroli. Ai patroli mah nguriling.
Mau habis yang urili kau pan romak mah goblok. Dah poeng dia. Euy. Siapa mau memulai ngomong? Oh ayo lah kurang naik maling ayo maneh mana lo jeung urang. Nyaho. Lain bosen aing mah. Nyaho urang yang maneh di luar enggak urang deh ngarewa. Desa. Anak buah maneh mah ka aing deh sing dalelek. Nyaho ngarewa ka aing deh. Nyamingin bae aing. Kecuali saha tak kira-kira. Mau kayak kecuali Cina. Tak gitu ya mah. Bro. Oke. Urang nguriling urang juga. Urang sempuan heeh. Ngarona. Heeh. Ngarona urang ngarona nu hidup. Dah yuk. Naon? Jempe. Alah nyokot hurung man goblok nyaho aing. Disuruh sumpah kampung. Nah, aing mah anu dalang nyaho hurung mah aing. Mangga tunggu si urang lain namanya. Urang ngarona we kana peuling urang nguriling patroli Gusti. So. Saya mangga